Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sep, bener hade jadi marbot masjid. Nah bener gitu Sep. Bararesi alhamdulillahnya aya Asep. Iya Pak Ku, mohon Pak Ku, aduh wah deui daripada malah lagi marbot masjid. Bapak teh alhamdulillah euy ayeuna papanggih jeung Asep hayu mang diuk heula. Ieu Bapak boga kainget jeung Asep. Sok ka dieu dieu Sep. Di dieu dieu Sep ulang. Atuh Pak Ku, biasa rareuwas aya naon ieu teh? Iya Sep Bapak teh boga kainget ka Asep aya rezeki. Ya lumayan we lah jang bekal mah jeung bisi barudak butuh yang sarakola. Atuh alhamdulillah Pak Ku. Ni hatur nuhun pisan menawi teh aya naon. Iya Sep ieu Bapak teh aya rezeki saeutik jeung Asep. Budak teh geus kalaluar sakola ayeuna. Alhamdulillah Pak Ku ditampi pisan. Mudah-mudahan Pak Ku sing kagentosan langkung-langkung ditampi pisan ku abdinya. Muhun Pak Ku si cikal teh tos keluar sakola mu abdi teh nuju bingung ieu teh Pak Ku. Bingung kumaha Asep teh. Budak teh hayang sakolana teh ka mana, hayang diteruskeun ka mana ayeuna teh. Urang kali ditaros ku abdi teh. Hoyong jadi dokter alim, hoyong jadi insinyur alim. Nya cita-citana budak Asep teh hayang jadi naon atuh? Ari cita-cita mah pun anak teh luhur, mung kuring napan kieu sakikayaanana mung sakadar marbot. Tah, Sep, justru eta ayeuna teh masyarakat teh kabeh teh keur lalieur. Geuningan loba nu barogah hutang ngaditu ka dieu nepi ka unyam-inyem ka Bang Emo kade Asep mah pepeujeuh ulah. Bisi jadi lalieur engke sirah. Es kitu Pak Kubu Asep mah menjadi liurna teh budak teh dituluykeun sekolah ka mana. Da ditanya jadi dokter kan embung, pan hayang jadi dokter mah kali ka kedokteran. Ari budak kuring nyebutkeunna teh hayang siga bapak, sedangkeun bapakna teh kan seukur marbot kuring teh. Manawi Pak Kubu terang, ai sakola marbot kedah ka mana Pak Kubu? Heueuh atuh ka mana Asep nyakolahkeunana urang jadi beki lieur ngabandingan ente mah deui ah. Kumaha